pasar beli kopea, beli bubur teu diadukeun, hareupeun mah somea di tukang mah ngadukeun bae. Beuh wanina kroyokan. Ada beungeut sia kunaon pian? Heureuy jeung budak Dan heureuy mah resa gelut. lain mah bener heureuy. Budak kena rongkrong ku Apin beungeut ciduhan. Ah, sia mah aya we pian. Hayu Milo. Dek dibawa ka mana, Mak? Ayo tuturkeun aing. Cicing pian di dia. Arek ka mana dewe, Mak? Geus tungguan we di dia. Goreng-goreng anak aing. Lalaki mah saeutik-saeutik ya kudu diajar silat. Emang emak bisa? Bisa, naon teu bisa di aing. Geus eta ngoba omong turutkeun aing we. Eta aja ngeunaon, Mak? Geus eta we turutkeun aing. Lamun ceuk aing heup, leungeun ka hareup. Lamun ceuk aing aduh, suku nendang. Ngarti henteu sia? Ngarti. Coba kumaha? Amun heup berarti leungeun ka hareup. Heeh, Mun aduh berarti suku nendang. heeh. Balik ka tukang. Pian siap. Hut. Hop. Hop. Aduh. Aduh. Mak cekunanan, Mak? Manen ka mana pian? Henteu, Geuning kalah ka dieu. minta duit. Eueuh peuh mah teu boga duit. Kalajonan eta, Mak? Ieu keur nempo jelema ditangkap polisi gara-gara ngajual daun ganja. Emang amun ngajual daun ganja ulaheun, Mak? Yang ulaheun atuh da tergolong tumbuhan narkotika. Daun ganja mah mata ngarusak ka sel-sel otak. Pokokna mah kasirah mata lieur. Nah, daun ganja mah geuning dilarang, daun sapu mah henteu, Mak. Ya daun sampo mah henteu mantak lieur pian. Cek saha? Keur tadi ge urang ngadahar daun sampe mani kuat lieur tapi ka ayeuna Mane mah loba teuing ngadahar meureun pian. ngadahar daun sampeuna mah saeutik, Mak. Mantak lieur mah ngerjakeun tugas nu di sekolahan. Maneh di tayangan we pian geuning aya di dieu. Ndek naon sih, Mak? Ditiangan wae geus gede oge. Maneh bebeja jang, Bebejanan, Mak. dek kawin deui Jeung saha? jeung tetangga lembur. Emang saharana, Mak? Mang Aang, Tanggung jawab Bang eta mah eta mah kasohor. pasohor kunaon? Tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun androk. Ayeuna mah pencieun pian, tukang sarok, tukang bobok, tukang mukakeun androk. Nu bener, Mak, eta dek kawin ka Mamang eta. Ya benar atuh, mantan tukang bobok, tukang sarok menjadi salaki, mantan koruptor oge bisa jadi caleg. Nana sama Maneh hayang, yang dia. kayak urutna, picennya bungkusna. Heeh. Naon nya yeuh? Ari geuning ieu mah runtah. Mak, geuning ieu mah runtah. Kop dahar kumaneh? Nyurus tunjuk mah teh, me runtah ka urang. Eta maneh kunaon pian geget terat wae. Geus main bal jeung barudak di Ten Bahaji. Teu ku jerami pian, hayu berobat ka ditu. Mana duitna? Teu kudu make duit, meuli obat nu kitu mah pake ku tagar we. Ngana bat petagar teh, Mak? Di mana ngana? Di sawah pian. Da di sawah loba dangan mah. Nya naon, Mak? Petagar teh. Pucuk pai garing pian. Apin salah wae, Mak, ngajakeun matematika teh. Mata teh ngapalkeun, ulah main HP wae. Ah, angger geus ngapalkeun ge salah wae. Terus we tingkatkeun belajar lah pian. Mun salah kene wae kumaha, Mak? Ya terus we nepi ka guru maneh bosen ngeusian soal maneh salah wae. Teu oge nya, Mak. Mak,
duit tapi nu dititipkeun teh sabaraha deui? Non pian saya menitipkan duit manitaliti. Heeh, bacor teh enggak mage bising leungit. Ah, sia sapo ya jajan di mana? Berarti nu apin jajan teh duit apin meureun pantesan mah bager mere duit teh. Oh, jajan merelek. Duit manehna hayang weuteung. Enggeus kengke dem mah mal nitip di ka mama. Ya jang mah tulungan ya. Hari mah teh kunaon? Mate musikin ke. Panas banget orang teh pian. Ya. Salah atuh mak, nu digudegkeun mah lain hulu. Iid dikikeun tah. Salahnya pian. Itu mak, Bang Doclo doang, nyaho panas banget. Lain mah di kipasan, malah hulu nagot-gotan. Panas kunaon di mah teh. Mah kamari skincare, dicobaan mani panas ka banget. Kapin ge mah entong gagayaan pakai skincare, bawa mah eta palsu, panas kena banget. Ah, sio bisa mah matahan ka kolot, pugu mah adu muka iklanna di TV. Iklan mana emang mak? Eta nu si Agnes teh ya. Eta mah flash care mak, lain skincare. Untung teu kahuruan oge eta banget. Naon maneh pian? Iya, keur lalajo anu jualan tukang baju, tukang sendal, tukang bola, maneh halus. Kabeneran atuh pian coba mah pesenkeun gidir mah bolong. Mal aya tuh mak, gidir di TikTok mah, ege batu, baju, sendal. Sabodo aing mah. Pokona mah pesenkeun gidir. Aing nek nyangu sore gidirna bolong. Waedan. Ngomongin deh ka bengkel, mulai video. Sia manggih wae dihan aing di mana ge. Si kenaon si dia kitu. Pada dibejakeun ka mama, pengen ta duit. Duit we duit. Emang setong loba mang anu sia. Jakeun ka amprok jeung aing ya. Tah, masuk kita. Nah, Ang, nyekel duit teh? Itu aing nyekel duit tah. Amun udud mah aing nyekel. Ye, lain masalah nyekel duit, amang bukan duit teh. Ngomong atuh. Ngomong boga duit teh gitu ngomong nyekel terus aing tah keur nyekel udud. Ya duit mah aya aing. Naon rek naon? Bukan yuk. Bulan kemana? Ih, kos kamari minggu kamari kan bukan. Bulan. Aing kamari ge saminggu. Di tonggongan wae ku si Marpuah. Amang bu, kue gondrong doang. Hate mah kos berbi wae. Otak kan sekalian. Goblok teh sia.